Sapopoe dinten ayeuna tuh umah nyubuh-nyubuh ngagorengan basreng buat stok cemilan gara-gara kamari haneueuh rek aya nu mere basreng teu jadi pokona ayeuna rek diedankeun rek jualan sakalian pokona mah ayeuna mah. Sanu bade maleser. Tuh basrengna tos dibumbuan tapi umah mah bumbuna teu cikruh tapi pokoknya mah tetep we rasana gurih mantap. Tuh meuni cantik ieu basreng mik makroni. Ah nyangu heula lapar bade emam. Tuh ayeuna meh teu salatri emam heula saleng basreng celetruk. Meuni mantap siapkeun we cai haneut meh teu nyeri beuteung. Tuh ayeuna Uma masak ayam suwir kecap sareng balado kentang buncis. Entos siap deui wae buat suami dan bocil. Tuh lanjut nyuci piring. Tos cuci piring Uma ngaibakan Dede, bade nenen. Tuh, tos nenen bobo, Uma lanjut nonton drakor. Tuh, ieu siapeun cemilana yeuh tinggal itu. Tuh ieu drakorna rame tapi duka Uma hilap deui. Naon nya ieu teh judulna hilap deui lanjut nyapu mumpung bapana teh acan uwih tuh nya aduh tiada hentinya tuh lanjut nyetrika ibu rumah tangga penuh pahala yang penting ikhlas bahagia. Tuh ayeuna lanjut emam sareng ayam suwir dan kentang balado. Resepnya nanti di-spill ya, pokoknya nanti resepnya ada videonya. Hatur nuhun tos narongton. Bye bye.